arek arek nungguan balong brasero ting kunanahan sero eta padahal mah apa jalet kena jelema mah nya aya maling aya mawa karung mawa kecrik mawa useup kadang diportas sero mah ngalabok unggul di tempat tapi ku aing ditungguan lah ame ulah mules engke lamun ieu panen rek nyen camping heula tah arek nyen tenda rek mangkalan rek nuna ieu yang nyen saung semen terus tali lagi ini balongna pugu berapa sero kena soal lamun sero modal sok aja jimatan lah cepat dulu aing mah hari dar kopteng jimat nama lah aing mah kana mah aing mah hayang nuan balong bae beras sero bae itu tongoh ieu teh tah ieu kalian kadinya yang penak lah yang saung sederhana baik simple dulu tenda nugget pak ya tenda iya tenda biru kayak serok serok bahasanya peret jadi ketalinan bahala
batok euy tah ieu. Camping asa ke SD baheula euy campingan ieu mah nungguan sero ieu bungan bencah sero ha saya ngambil itu tuh ini amparnya. Hamparan ya. Oh, nah. Raos lah. Nah, ini bantal. Bantal. Ini sekal apa ya? Sekal apa bi ya? Bulat dia bakal perut ya.
nungguan lauk belum lauk keu haras jeung mama geblek nungguan lauk beurek belum lauk kumaha belum lauk belut ya hiji ya. Tah sawahna aya sawah urang nu urang cek nu bogana balong nu urang cek nu bogana sina ge nu urang cek nu bogana beralah sawah mah balong berak lah teu bingung dijual kabeh oge lah duit kan kamera anyar ya ya lah apa heuhai naon segala aya ya lah tenda tulis aya camping kuku cara di dia ya lah punung we hitung punung nungguan balong lumayan loba laukna da sero bedegong meureun gitu ge lah ku sero tidak ku teuing ieu mah camping lah di dia ya rihlah acara rihlah cara ngabret berak ya lauk nama gurame ayah beli ayah jair bera bencah bara panon berem panon ayah lilem sepat ayah lah yang nanti minum bae da caina kotor